masih teras ka ditu. Nya Oh, bapak asli di dieu. asli kecanan. Oh, Ibu Rama ge di dieu. Nya Tahun sabaraha bapak di dieu? mama wanita atas kuku sih jadi. Oh, nuhun. Nuhun. Eta Ibu Rama di dinya. Ibu masih kene aya. Aya nyata. Nuhun. Ai ibu mah nyata dikubur paling tangok. Nuhun. Ada hoyongna di tempat cenah di dieu. Terus nuhun. Nya Mereka itu lah nya nya. mah Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi nepangkeun wasta Lilis Eri Sukantini. Asli orang Nagrag Pituin, anu teureum Raden Kahti Asmadirja, anu dumuk di Ciater, kapungkur lebetna ka dayeuh Ciheulang. Anu mana di dieu ayeuna aya dina hiji tugu, anu katelahna tugu Kerkopen. Di dieu aya seratan Heruras Edward Julius Kerkopen. Mau nganggo bahasa Belanda. Kirang tiasa macana paleresa di dieu Operlanden teu Sinagar. Upami urang nyarioskeun silsilah Sinagar, tinangtos urang nguningakeun yang di Sinagar teh, yang di daerah Nagrag teh aya hiji tempat anu bade sarua namina sareng di India. Mau di India mah namina Srinagar, ari di dieu mah Sinagar. Di dieu teh tempatna dumuk-dumuk gegeden bangsa Walanda anu mimpin perkebunan nyaeta perkebunan teh. Saterasna mung ayeuna mah panginten parantos robih kaayaanana tuguna ge kapungkur mah tuguna sanes model kieu. Teras tuguna oge di kumarmer seueur marmer sareng saurna teh dihandapna teh makamna ieu teh salah sahiji penguasa atanapi salah sahiji anu ngagaduhan perkebunan teh. Di mana perkebunan teh ieu aya oge seueur di daerah Kabupaten Sukabumi, nyata di antawisna salah sahijina di dieu di Nagrag, Kecamatan Nagrag. Itu oge saupami ditelusuri perkebunan teh ieu teh ngagaduhan upami telepatna 5 bersaudara, upami telepatna ieu teh Kerkopen teh anu unggul dina perkebunan teh zaman Walanda. Anu aya di Ranca Bali, anu aya di Goalpara, Purbawati sareng sajabana ieu ge kalebet
daerah eta ya, karena wilayah eta anu aya di Kacamatan Nagrak. Tahun 2012 abdi kantos ka dieu mung panginten dina perobihanana henteu sapertos nu aya katingali tugu Edward Julius Kerkompen teh. Kapungkur mah ieu teh masih keneh kebon kopi, seueur keneh tangkal kopi. Terus kebon ge masih keneh naon kitu teh rumet gitunya katingalina poek gitu teu aya sinar panon poek. Nah, ieu teh mung ayeuna mah abdi ka dieu geuning parantos kalinglap gitunya. Janten tos katingali ayam ayeuna mah malih di Paripangkarna ge ayeuna mah aya proyek hayam sagala gitunya. Menuju kapungkur ka dieu mah teu acar samodel kieu. Mung ayeuna mah geuning saatosna sababaraha taun kapengker kalinglap nya robih. Sareng kapungkur mah pajarkeun teh surna teh dihanapeun makan ieu teh seueur harta karun. Ieu teh digali direksa gitu nya. Janten latar makam ieu teh direksa. Digali marmer ge sarungkalan ya. Ayeuna teu aya marmerna digentos, da marmer mah hargina awis gitu. Digentos weh ta model kieu. Sareng deui tanah-tanah anu di dieu oge. Nah ieu teh masih teh keneh tanah pemerintah perkebunan atanapi tanah pamarentah anu kedah dinasionaliskeun atanapi atos di gaduhan keluarga. Da di Nagrak mah seueur tanah overhandom cenah. Ieu tanah anu kedah di nasionaliskeun seueur gitu nya. Malah kapungkur bisa panjang jalan Nagrak Cibadak salaresna eta mah tanah overhandom itu gitu nya. Malah mah kapungkur veteran sareng perintis kemerdekaan oge dihancenganan tanah-tanah overhandom ini. Model ayeuna Sinagar, Darmaga, Turbin itu teh sadayana teh kalebet ku pakajamanan zaman Edward Julius Kerkompen jadi pemimpin perkebunan. Naon disebut teh kitu pemimpin perkebunan teh direktur atanapi mandor besar lah kapungkurna meureun naon lah kitu meureun sapertos kitu. Tuan tanah atawa naon lah gitu. Tah sapertos kitu panginten. Da ayeuna mah tos teu asing datos katingali anu mah seueur rajeg bumi-bumi anu ararenggal gitu nya di pinggir-pinggir ieu teh. Janten teu deui alami gitu teu aya alami. Nah situs-situs nu aya di daerah Jawa Barat mah situs Edward Julius Kerkompen. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang deui sareng simkuring Cireti Isnawes. Pauresan ayeuna nuju di Nagrak. Simkuring tos lami niat hoyong ngalusur ditinggal ruhun urang di antawisna secara pemerintahan dibukana ieu Nagrak teh sabaraha kali ku simkuring dibegikeun ayana andil kaum kolonialisme. Memang satu acan pemerintahan Nagrak berdiri atanapi ngadeg antos atau seueur kahirupan atanapi tos aya urang Nagrak gituin gitunya anu karuhun urang di dieu satu acan dibukana secara pemerintahan. Nanging andilna secara pemerintahan nyata ku dibukana jalan raya Nagrak sareng perkebunan Sinagar Cirohang. Ayeuna simkuring bade niatan teh kieu. Simkuring ge kantos ka dieu, kapungkur ya. Ieu tadi waktu ka dieu simkuring kaget. Nah, janten kieu ieu wilayah sabudeureun ieu tugu teh nya. Padahal kapungkur tah ieu teh tah masih katingali aya tilas-tilasna. Malah dugi ka dinya nya ageung lokasina ageung ieu teh ku marmer tah. Kenapa bisa ya teh? Ieu ku marmer kapungkur.
di tembok dilebat, ini dilebat. Terus nami Julius Verkopen dina kualam ya, sapertos nya pokoknya mah keramik kualam anu warnana koneng ya, jadi itu sapertos kieu janten Robi pisang bade naik ka dieu oge urang teh sieun ya, nya kabukura panginten di besi gitu nya tanapi di pageran bade naik kana ieu dah kana anu tadi dikasihan keramik gitu ya, urang teh sieun banyak katana teh tinggal ge teh ketebihan gitu nya punya katan ka dieu teh aya rasa sopan rasa jadi ayeuna ieu janten sapertos jajalaneun kieu gitu nya kata jajalaneun terus lalar liwatan ku jalmi antaran leres tadi disaurkeun ku narasumber yen waktu simkuring ka dieu itu masih kebun kopi di luhur ya, terus bujeng aya sinar panan poe anu asup gitu ya, rembet ku pakayon ya, asup ka dieu teh seueur makhluk gitu nya, makhluk kesatuan sapertos reungit ya milu rimbang lantaran leuweung gitu, lantaran leuweung eta antawis 2008 2010 hingga 2012 lah kayaknya di Kaliraha di lereng sapertos dieu ya, tapi ya aya tarekah oge kangge mulasara namanya kangge mulasara sanaos aya kanjakan ieu anu aslina teu aya padahal teh kada diicakeun aslina kantu ditempelkeun ya badannya ditempelkeun di handap atau dia dipertegas deui supados teu ical bukti fisik ya artefak anu di tahun 1805 ya 1805 fokusnya 1805 itu seperti itu ya. Kemudian ia ditincak teh meureun makam gitu di handapna makam hiji ngaran ya anu di Jawa Barat mah teu aheng ngaran Kerkop teh teu aheng sareng dipatalikeunna sareng kuburan gitu tehnya padahal ieu tah anu ngawasa Tatar Jawa Barat dina hal pembangunan perkebunan utamina sareng pertanian ya, perkebunan Sinagar Cirohani upami di Sukabumi mah the planter ya para tuan tanah artinya anu ngawasa zaman harita. Tah ieu teh kan sajarah kanggo urang sadayana sajarah ya, itu wungkul sajarah teh anu lebih gitu ya anu tina kerajaan ieu oge kedah dipulasara tuh kedah dirawat lah kedah dirawat. Tah mudah-mudahan ieu video tiasa dipika paham ku masyarakat anu ninggalna utamina masyarakat Nagrak kumaha priogina urang mulasara hiji tinggal karuhun gitu ya, hiji ciri kasajarahan di mana eta ciri teh nandaan pangwangunan di hiji wewengkon. Dina hal ieu wewengkon Nagrak dugi ka ayeuna jadi kacamatan anu kakoncara. Kitu aya simkuring di wewengkon Nagrak atuh nuhun ku perhatianna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.